Heru mau sering dong iya wae. Oh iya. Para wargi ieu nuju ngepel di Bumi Ageng ya. Kang Heri ngeukehan supados demo sulap kartu sakana hoyong dirama tuh aya Teh Astrid, aya Kang Heru, aya Gelengseng. Ieu kartu cepang ku kenca lungsurkeun hiji di dia. Hiji. Terus juga saya bebas udah, cuma tuh diatur. Kita marajian Sunda ekstrim. Itu orang Sunda teh kedah ekstrim, ulah cicing wae. Iya dibagi dua, tapi orang ampikeun deui, urang da moal hiji deui itu nya bebas untuk diatur. Suka-suka ieu we, suka-suka kartuna. Tuh. Kaping sabaraha tanggal lahir teh Kang Heri? 28 naon? September tahun 76. Versi Pemda. Cepengan kartuna pananga kenca lungsurkeun 16 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20. Nah, upami Poton Kang Heri rolas 28 September tahun seberapa teh? 76. Di dia kada aya kartu 10 beureum 10 kartu hideung. Buka we, dia bagi dua. Pemilaras ieu 10 lungsurkeun. Sanes hiji. 5, 6, 7. Wis hideung mah. Iya. Aya 10 beureum 10 hideung. Hideung ka dieu kan. Aya dua kelompok lah. Oh, dua kelompok. Ya. Sok. Cangdir kan. Oh, siap. Hideung hiji 2 3 gitu kan. Semua masyarakat nyaksian gitu. Upami 28 September tahun 76. Hiji 2 3 4 5 genep 7. Hiji 2 3 4 5 genep 7 8 9 10. 7 atau 10. Jantan tanggal lahir Kang Heru teh 28 September tahun 76. Margi ieu kartuna tuh sadayana ieu hideung ngungkul. Ieu kartuna sadayana beureum ngungkul gitu tah ieu. Cara kita kartunya. Kan Pak Haji ahlina kartu, Heru kana kenang. Orang katanya. Nah, Kang kieu nya Kang Heri teh nyana kartu tapi jumlahna berdasarkan saudara sabaraha urang. Cobatkeun. 4 nyana 4 kartu. Hiji 2 3 4. Cok gabungkeun Ibu Ramanya. Hijikeun Kang Sang ieu kocok lah gitu kan. Kocok. Oh, api lah ngocok gitu nya. Tapi urang ieu. Tak ieu urang tinggal tanggal lahirna leres teu 28 bulan 87 genep ge indikatorna urang ngelungsurkeun 3 kartu. Jumlahkeun Kang Heri teh
15, 7, 18. Jadi urutan ke-18 teh di eta tanggal lahir Kang Heri. Pemiki urutan ke-20. Pemiki itu urutan ke-22. Iya mah seribu macam kemungkinan. Margi kartu nu bade dibagikeun teh dikocok. So, lebetkeun ka dia. Jadi indikator tanggal boton Kang Heri teh dimasar kana kartu ieu teh. Jumlahkeun Kang. 10 10 18 18 27 7 tah tanggal lahir Kang Heri teh aya di urutan ke-27. 27 nya urang etang ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 hari 2 nama leres Kang 2 nama nah sih kan Akang wengi leres 2 sabda kami teh 28 tabuh tujuhan 28 di dia margi wengi ayeuna Akang yakinna 28 yakinna 28 sok atuh lah abdi mau maksa sasi naon nana salapan tahun 7 genap tuh gitu resep 10 resep 8 kali sebenarnya 8 teh aya 4 Kang 4 ya aya 4 8 mah tah tinggali tuh iya kan kasih ideung akhirnya hideung berem nya berem hideung berem nya ya. Oh iya launan berarti hideung berem nya yakin tuh kan jadi itu set ke dia itu tuh udah bebas simpan kartu mah di mana we rumah orang mereka mah nyimpen ya kemudian ke tengah ke dia cekap tengahnya ke dia tuh oh gitu dan terkena nyebatkan kartu jadi mah ayeuna Heru nyana kartunya hiji sing apa sadayananya kan kocok deui sok kocok lagi ya itu nyana hiji tinggalikeun ka penonton toh langsung dikocok deui ya jadi kemungkinan Pak Haji terang ya. Sebelah kartuna gitu nya cok ka dieu tahu pemi urang teu apal domba mah lami naksirna teh barang domba mah 60 kilo paling gese on-onannya tah Pak Haji kieu we ka kartu nu ku Hero dipilih teh urutan ka-6 aya teh di dieu teu aya hiji ya di dieu teu 2 ayah kan ayahnya nomor 2 nya kan ieu saksina aya dua aya tilu teu aya 4 henteu aya 5 ieu kagenep ya oh teu aya Allah berarti lasut ya ayahnya nya aya
tinggal heula sing pancerong kartuna aya Aya. asli Aya. tah air kieu nya tah bari Pak Haji nyusun kartu teh tos kontak. Jadi kan kartu teh aya duanya anu beureum nu hideung nya. Nu hideung teh kan aya keriting aya sekop. Pak Haji mau nyebatkeun, oh Heru cenah milih kartu sekop 3 mau nyebatkeun. Ya, sabab lah. Henteu sabab mau disebatkeun teu aneh. Tuh tinggal paling di kamerana. Ya, mau aneh mau sebatkeun mah. Ieu endingna tuh ya. Tuh. Tuh, hei kartuna tah. Kartuna. Tah, bumi gitu gampang di naon? Jok nyala kartu hiji. Hiji nya. Tinggalikeun ka batu. Tinggalikeun ke masyarakat. Tinggalikeun ke masyarakat. Tos. Sok. Sok ka dieu. Ieu mah kada jujurnya bumi mohon sanes. Sok. Ayeuna urang sasarangan tesnya. Ieu kartuna sanes. Ulah asli. Ieu 1,5 meter ya. Ieu kartuna sanes. Hideung beureum kartuna. Ieu sanes. Ieu. Ush. Ieu. Berarti kan ieu her kartuna di dieu. Cobi ayeuna urang cek deui ieu. Ieu kartuna kare da sok aya nu naon ngunuskeun sulap teh. Sanes. Ieu sabaraha? Tadi sabaraha kartuna? Kan? 8 keriting. Ari ieu tadi pan sanes wae. Sanes wae pan dikitu kan Pak Haji teh. Ah. Tadi mah 7. Ah. Ayeuna kieu nya, masa kedaya saksinya. Aya kamera. Kang, ieu deui Kang, di dieu calik deui Kang. Sok. Ieu saksina nya. Nyarak hiji. Aja mangker nya. Tinggalikeun kartuna itu nya. Si apa sadayana? Tos. Tos. Kocok her. Tos. Kurang bagi duanya. Ayeuna kartu nu Heru dipilih tadi aya di urutan kasabaraha dalam hati tapi mun ieu milihna hiji ieu kadua gitu nya datang ka hiji kadua 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 20 2 hiji 22 aya teh Aya. emut Taina sebatkan urutan sabaraha? Urutan ka 14. 14. Di 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 11 12 13 tak 14. Sanes. Ye. Sanes. Ke sabaraha kartuna? King. Keriting. Tah king.
Tah king kritik mah ku Pak Haji di Bandung kene bisa kuan tah Kang saku Kang. Sana king kritik.